medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan kupidangan dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios Si Konceleng Wilujeng ngadangukeun Dahlia, si Konceleng sareng Wisrawa nuju aya di tempatna Aki Rangga Wulung nuju di Landongan. Sementawis di Alas Waringin nuju Sukabungah kaayaanana. Kumargi ngaraos si Omat Awel sareng si Bogel parantos tiasa disingkirkeun. Kitu nemutkeun kaayaan di Alas Waringin. Urang lajengkeun serial Si Konceleng dina jejer carios putu Si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia kaayaan di Alas Waringin anu keur suka jeung bunga hate, nah puguh jadi jauh beda jeung anu karasa ku Barjaya dina waktu harita. Manehna teu oleh bingung mikiran kajadian anu kaalamanana. Si Omot Awel jeung Wisrawa anu nyamar jadi si Bogel teh ya. Kitu oge Hambali jeung Injani tetela aya nu nyalametkeun. Anu jadi pamikiran Barjaya saha jalma anu geus ngagagalkeun sakabeh rarancangna. Sedengkeun Sutina poe eta jadi loba tatanya ka Barjaya. Kituna teh lantaran beki dieu beki karasa sikap jeung perhatian Barjaya geus mimiting urangan. Sutina netep seukeut ka Barjaya bari terus nyarita. Abdi terus terang teu ngarti Kang Barjaya. Beki dia, beki karasa ku diri abdi kumaha sikap sarta perhatian Kang Barjaya ka abdi beki ngurangan. Malah sigana teh Kang Barjaya mah teu aya deui anu jadi bahan pamikiran teh kajaba ngeunaan dirina Injani. Nah abdi teh geus teu dibutuhkeun cicing aya di dieu teh Kang Barjaya. Coba dijawab atuh Kang. Sutina, Akang geus sababaraha kali nyarita. Ulah arek milu ngatur kana urusan pribadi Akang. Rek mikiran Injani, rek hayang ngapimilik dirina Injani, atau hayang ngawin Injani, eta kabeh urusan Akang deui. Sutina heueuh hak pikeun ngatur kahirupan Akang, karti. Raos pisan eta jawaban teh. Padahal kitu Kang Barjaya. Ngan anu raosna teh akang ngungkul sorangan meremnya. Sedangkan diri abdi mah sigana teh geus teu dianggap atau dianggap cecembeh atau pakai keset beunanya.
Kaget abi makan. Kang Barjaya betkun teu aya pisan rasa perasaan. Teu cara waktu keur janji majarkeun rek mihukum diri abdi. Kamanakeun eta janji teh Kang? Ya, Sutina, dengekeun kumaneh. Sakuduna mah bisa ngarti kana kasopanan. Dewek teh salaku anu jadi guru. Ngomong teh anu merenah atuh. Pedagang boga pikiran hayang kainjani. Eta mah hak akang salaku lalaki. Sabab keur lalaki mah wenang. Mending kene cicing jempe cek akang mah. Ulah ngusik, ulah mandi ngahudangkeun macan turu. Komo ayeuna keur parusing kieu. Mending jempe we. Mending cicing. Nya, da Kang Barjaya maka pusing dijieun ku sorangan atuh. Geus puguh injani teh henteu daekeun. Bet kalah ka terus dikeukehan. Malah aya alusna injani nolak. Sabab pasti geus ngartieun. Mun teh mah daek dipikahayang ku Kang Barjaya tangtu nasibna moal bina sarua we saperti Rahmi jeung diri abdi. Kana kitu pastina oge. Barjaya cengkat tina diukna neuteub seukeut ka Sutina bari terus nyarita. Sutina, gagabah sia ngomong teh. Lancang geus waninya capek anu saperti kitu sia. Maneh bener-bener kurang ajar jeung teu beunang disabaran lamun kitu mah. Barjaya keur mah parusing meureunana. Katambah Sutina kalah kalancang seperti kitu. Atuh geus teu anta parah deui harita langsung we dibankeun teunggelanana ka Sutina nepikeun ka ngacengkang ngababengkang. Seng habek das jengkang gebrung. Sutina anu diteunggel lebah dadana langsung sumengir nahan ka nyeri. Kalayan tina sela-sela juru biwirna ngalei getih anu haneut keneh nandakeun tatu di jero. Sutina ngoneal hudang bari jeung reumbai Cipanon terus cumarita. Sorana muwuh dumareuda. Encin, benar-benar dalam ngeus Barjaya. Kieu patut geningan anu ngaku lalaki sajati teh. Montong disiksa kieu lamun sakirana geus teu suka. Kuring boga keneh bapa teu tarima. Make jeung kudu dikaniaya siga kieu mah. Jadi maneh hayang balik anu jadi bapak? Ya mantog ka itu. Mantog so. Montong make kudu diisukeun deui deuleu. Poe ieu keneh ku dewek bakal dianterkeun ka kolot maneh Sutina. Teu beunang tidak banget sia. Beki dia teh kalah beki lancang jeung kurang ajar ka aing. Leuwih hade geura mantog sia dina poe ieu keneh. Mantog sia. Saterusna Barjaya ngageroan salah saurang muridna. Anu digeroan gancang datang di barung bari jeung semukas ieu mah sabab sieun ningali Barjaya anu keur ambek saperti kitu. Si Sutina gancang anterkeun balik ka kolotna. Ilaing geus teu kudu loba tatanya sarta loba carita kanu jadi bapana. Lamun ditanyakeun cukup ku dijawab ukur ngalaksanakeun parentah dewek. Kumaha karti ku ilaing? Aduh, kahartos. Ya ari abdi mah ngiringan be diparentah kitu nya kitu abdi mah. Sok. Geura mantog ka itu Sutina sia. Geus montong humbar cimata di dieu sagala rupa sia deuleu. Najan bicil cimata getih paribasana, eueuh ti dituna aing make kudu ngarasa karunya atawa watir sia. Lantaran maneh nu hayang balik, nya ayeuna keneh dianterkeun. Sok kancang, bawa tas si Sutina ti hareupeun aing sia. Memeh diwajak ku aing sia. Bawa sekali itu. Kangaranan Barjaya geus ambek saperti kitu, atuh Sutina oge jadi sieun komo murid nama. Harita keneh Sutina diajakan indit, malah poe eta keneh dijajakeun ka di lemburan ka imahna Abah Tasman anu jadi bapakna. Sedengkeun Barjaya sanggeusna Sutina dibawa indit, manehna diuk deui dina kursi bari ngahuleng ngaraga meneng di barung jeung ngomong sorangan jero hatena. Piraku aing make teu bisa meunangkeun Injani. Bet loba pisan halang ieu duh hayang menangkeun Injani mah.
Geus itu teh mah geus ieu teh mah halang teh aya we. Jeung anu jadi bingung keur aing teh sata jelema anu geus tulungan si Omot jeung si Wisrawa katut anu sejenna teh. Lamun si garang larang di bejaan ngeunaan ayana ieu kagagahan geus pasti manehna bakal ngamek ka aing. Malah bisa-bisa diri aing ditina ku si garang larang. Aduh. Jeung ieu dibeungeut si Injani. Pot kokolebatan bae nih momongan. Nya an aing geus kasamaran jeung kasmaran ieu mah ku Injani. Mantak bae molotot lamun aing nepikeun kan teu bisa laksana teh. Tapi piraku make teu bisa laksana. Setiap aing mikah hayang wanoja biasana oge kudu laksana. Najan kumaha bae carana. Awas Injani. Anjeun tetep kudu beunang kapimilih ku diri aing sia. Kitu galecokna hate Barjaya dina waktu harita. Dibarung ku pikiran anu teu weleh nganteng ka Injani anu kawilang mojang atau wanoja anu beuki dieu beuki tambah kuat ngadatangkeun rasa kapanasaran pikeun dirina. Wargi Dahlia sedengkeun Injani anu keur jadi bahan pamikiran nanana harita keur pagureman jeung Hambali anu jadi lanceukna. Katingali Hambali anu keur cumarita. Jadi Injani keukeuh boga maksud hayang neangan tempat atawa panubukan akirangga wulung anu geus nulungan ka urang teh. Nah kira-kira bakal panggih itu. Asa kurang mikeun ya hate leutik akang mah. Bet piraku adik akang awewe anungan hiji-hijina kudu diantepkeun indit sosorangan. Bet tega ka akangna oge. Kami abdi tetap aya di dieu moal tenang kan. Sabab jawa seperti Barjaya moal kapok. Tapi kalah kagawok. Anehna bakal terus deneangan rupa-rupa cara kesat ngawujudkeun karep jeung kayangna. Upami abdi lunta taya di dia Barjaya tangtu bakal bingungan teh. Janten Kang Hambali teu kedah salempang ku diri abdi. Bekiraku ku abdi teu tiasa kapaluruh padubukan akirangga wulung teh Kang. Akang bisa ngarti karena maksud jeung tujuan Injani. Tapi tetep bahaya kang ngaranan hiji wanoja lumampah sosoranganan. Komo ieu bari acan nyaho sacara pasti ngeunaan dumuk matuhna angki arangga wulung teh. Teu kedah salempang Kang Hambali. Dina mangsana lumampah abdi bakal nganggorak sukan wanda jejaka. Abdi bakal nyamar jadi jejaka. Ku cara kitu tangtu bakal kajaga keamanan sareng keselamatan diri abdi. Pamadi dia dikantunkeun ku Kang Hambali. Cobi badi kumaha cerah mi engke Kang. Hawatos pilih aya naon-naon komo ieu sasatna tacan lami ngelahirkeun. Puguh eta anu jadi kabingung akang teh. Ari henteu diperhatikeun salah da puguh urang geus ngaku kulawarga apana. Tapi ku perasaan Injani ieu mah naha nya bakal bisa kapanggih eta padubukan akirangga wulung teh. Apanan saur Kang Hambali oge upami keung asa piraku henteu bareng. Abdi gaduh keyakinan Kang
Yang anu dilakukan ku diri abdi teh sasatna tindakan anu leres demi keur kasalamatan diri. Margi kaayaan abdi tangtos aman aya di tempatna Aki Rangga Wulung mah. Ari margi ku urang tos ka Bandungan kumaha ajeun wawasena anjeunna teh Kang. Ya, ari Injani geus aya kagiligan pikiran seperti kitu mah. Akang teu bisa ngahalangan. Sabab memang Akang teh teu bisa ngabibisani upami atau upama Injani boga pamaksudan kitu. Sabab sasatna dipikahayang ku jalma saperti Barjaya anu memang urang geus apal kana adat tabeatna eta jalma. Engan sanajan nya Injani nyamar jadi lalaki tetep kudu waspada. Puguh ku ayeuna mah jumlah jalma anu jarahat teh beuki namahan. Akhirna hambali teu bisa ngahalangan kana karep jeung pamaksudan anu jadi adina. Injani ngalakukeun tindakan saperti kitu teh lantaran embung jadi korban jalma anu ngaran Barjaya. Jadi wajar lamun aya pamikiran anu saperti kitu. Hambali bisa ngarti kana jalan pikiran Injani anu jadi adina. Geus menang idin saperti kitu mah Injani teu miceun deui waktu, terus salin baju make baju lalaki. Dirina nyamar jadi jajakan. Memeh indit lumaku harita Injani terus bebeja heula ka Rahmi di baturan ku hambali. Terus dijelaskeun secara singkat ku Injani ngeunaan karep jeung pamaksudan Injani pangna rek lumampah dina poe eta. Injani netep antep ka Rahmi bari terus nyarita. Janten, Rahmi teu kedah alit mana. Di dieu aya Kang Hambali. Abdi tetep kedah miang ceuk. Ari margi upaman teu kitu. Sakumaha anu disaurkeun ku abdi, Barjaya bakal terus neneangan rupa-rupa cara. Malah lamun perlu bisa bae ngareka berdaya. Tah, abdi teh teu miharep ari kedah janten korban Barjaya. Leres teu Kang Hambali. Ya bener Injani. Akang ngarojong kana pamaksudan Injani. Jadi doakeun ku akang masing aya dina kalancaran sagala rupa pamaksudan. Ya betiraku niat hade teu dikersakeun di tayungan kudu ngersakeunana. Betiraku Barjaya oge keukeuh maksakeun diri. Kangaranan geus jelas Injani eueuh di dieu mah. Rahmi unggeuk bari terus cumarita milu ngarojong kana pamaksudan Injani. Abdi oge sami Kang Hambali. Si jangiri ngarojong disarengan ku pangdoa. Mugi ayi Injani sing dipasihan kasalamatan atuh nu dipilarian oge sing enggal kapendak. Jalma saperti Barjaya memang kedah disingkahan sabab bukti ayeuna ece anu jadi contoh. Sanggeusna ngarasa cukup ngobrolna harita Injani terus indit dina wanda hiji jajaka anu ceuk ukuran saliwat mah memang moal aya nu nyangka hiji wanoja anu keur nyamar. Hambali anu geus ngajajabkeun adina kalebah buruan imah terus datang di nepungan Rahmi. Hambali asa boga hutang sigana teh lamun teu mere katerangan ngeunaan pangakuan Barjaya anu mukakeun rahasia pribadina teh anu matak aya pikiran hayang nepikeun caritan eta ka Rahmi. Hambali neuteup antep ka Rahmi bari terus muka babaran lican. Sabenerna mah ieu teh aya katerangan anu banget kacida pentingna. Anu acan ditepikeun ku akang ka Rahmi. Akang oge nyahona teh waktu keur kajadian ditulungan ku Aki Rangga Wulung teh. Mang saki omot awel jeung si Boge arek dibinasakeun ku Barjaya. Kitu tah Rahmi. Kumaha gitu Kang. Pangna abdi peryogi terang teh nah aya hubunganana sareng diri abdi gitu Kang. Pami memang leres aya hubunganana sareng diri abdi mangga enggal jelaskeun ka abdi Kang Hambali. Abdi hoyong terang ngeunaan eta katerangan penting teh. Dina eta kajadian satu tasna kabuka yen si omot awel teh si koncleng salah sahiji ti opat jago anu tahapan elmuna geus tepi kana puncakna. Sedangkan si Bogel teh Kang Wisrawa anu tetela masih kena aya di kieuna geuningan. Nya harita Barjaya mukakeun rahasia pribadi. Nah, ngeunaan tindakan fitnah anu dilakukeun ka diri Kang Wisrawa. Nah kieu ari jelasna Rahmi. Ku Hambali dijelaskeun secara panjang lebar.
Sajroning ngagoler dina luhur tempat sarena, Rahmi ngabandungan pinuh perhatian kana guaran caritaan Hambali. Sanggeus ngarasa cukup ngaguar keterangan, harita Hambali mungkas keteranganana. Tah, jadi salah kacida cek akang mah, lamun Rahmi boga pikiran yen bapa anu ngayuga ti orok anu dilahirkeun teh nyaeta Kang Wisrawa. Sabab kitu jujutan anu sabenerna mah. Jadi tetep anu boga pokal nama Barjaya. Sedengkeun Kang Wisrawa, mahnya Kang Wisrawa teu boga dosa eta teh. Puguh berah mi kaget anu lain di kieu na meunang katerangan anu saperti kitu teh ti Hambali. Si Panona ngalembereh mapai pipina. Kaambek pacampur jeung rasa sedih jeung kabingung. Salila ieu dirina tetela geus boga pikiran anu salah ka pribadina Wisrawa. Antukna Rahmi jadi beuki tambah nafsu ka jalma anu ngaran Barjaya. Hambali netep antep ka Rahmi bari terus nyarita deui. Ku ayana ieu kanyataan, Rahmi henteu kudu sedih atawana langsa. Ngan beuki tambah jelas keur urang. Kumaha adat tabiatna jalma saperti Barjaya anu tega. Ngakaya jalma ku cara ngareka perdaya gitu tah Rahmi. Abdi bener-bener jadi tambah cecep kasih Barjaya, Kang. Kunaon atuh jadi milik diri kadara awak teh. Tetela anu ngayuga anak abdi teh Barjaya geuning nya. Jalma anu dipika cecep ku diri abdi. Mun terang kitu mah abdi beteuh hoyong kada ngalahirkeun darah dagingna Barjaya teh, Kang. Ulah boga pikiran kitu, ulah boga pikiran kalebah dinya Rahmi. Urang kudu inget orok mah teu boga dosa. Jadi salah kacida lamun urang boga pikiran teu rek ngurus jeung mikanya ka orok anu dilahirkeun. Ieu lalakon anu karandapan teh memang berat. Tapi ieu kanyataan kudu bisa ditarima ku kasabaran. Jadi ulah rek ngewa ka jabang bayi anu tetep teu boga dosa ari anak urang mah kitu. Kang Hambali beuki tambah kuat tekatin hate abdi, Kang. Pisan gayakeun balitungan jeung jalma anu ngaran Barjaya. Kumaha bae carana? Abdi kudu bisa males ka nyeri ka eta jalma, Kang. Hutang nyeri kudu dibayar ku ka nyeri, ieu mah, Kang. Kudu boga pikiran pikeun kalebah dinya Rahmi. Akang boga kayakinan akhir baraning supagi Barjaya bakal metik buah tina laku lampah anu geus dilakukeunana. Sabab salah muarek pahili jeung bener, balitungan tetep bakal lumaku. Pikeun jalma anu geus salah lumampahna. Anu matak kudu aya pikiran teu kudu aya pikiran hayang males ka nyeri sagala rupa teu kudu. Ngan ieu teh akang asa boga hutang ieu teh ka Rahmi. Perkawis naon teh ya gitu, Kang. Nganggo sareng sasauran anu saperti kitu geuningan. Pantesna oge abdi anu kahutangan sagala rupina ku kulawarga di dieu. Nya, nu asa jadi hutang keur akang teh. Nya eta ngeunaan si Utun anu can dibere ngaran ku akang. Kabongan Rahmi men tadi ngaranan ku akang. Atuh tah ayeuna ku akang bakal dibere ngaran eta budak teh. Ngaran eta budak teh nyata Cahyatin. Ngandung harti cahaya tina kaprihatinan. Nyata kaprihatinan Rahmi dina waktu ayeuna. Yang mudah-mudahan sing pait kulit pahang tulang. Naon anu karanapan ku Rahmi ulah kapanggih ku Cahyatin dina mangsa nangambah kahirupan. Kitu tah. Nuhun Kang Hambali. Abdi tos tiasa ngedalkeun kulisan kumaha gerakeun rasa panuhun abdi kana sagala rupi kasayan ti Kang Hambali salami. Diperhatikeun ku abdi eta orok memang narasa kumaha nu disaurkeun ku Kang Hambali. Orok mah teu boga dosa, Kang. Janten lepat jadina lamun abdi micecep ka anak sorangan. Pedah kabar jaya bapakna anu ngayuga abdi nyedem ka nyeri hati. Ya cek akang oge ulah rek dibankeun kasalahan ka orok anu teu boga dosa.
Keun Barjaya mah engke oge bakal metik buahna. Namun rupi anu disaurkeun ku Kang Hambali ka hartos. Ku abdi tangtos bakal dijantenkeun catetan Kang. Memang leres pun anak mah masing pait kulit pahang tulang ulah nyorang antara pingaranapan nasib seperti abdi Kang. Eta anu diharapkeun ku diri abdi mah Kang Hambali. Saru ajeng akang. Oge gitu Rahmi. Sakumaha anu dilisankeun ku akang. Sabab Barjaya mah moal ngaku salaku anu jadi bapak. Nah, keun akang anu bakal jadi bapak na Cahyatin mah. Engan sakirana bisa diterima ku Rahmi lamun akang milu ngatik jeung ngadidik Cahyatin eta oge kitu. Iya atuh Kang tenan we Kang. Abdi teu kaobotan malih bingah sareng bagja behe nu aya. Ari margi bade kusaha deui diparatoskeun sareng diatikna upami sanes ku salira Kang Hambali. Kalihna ti eta abdi oge sareng saha deui pakumaha-kumaha upami sanes sareng salira. Teu nya syukur be atuh ari kitu mah. Gandung harti akang diberi kepercayaan ku Rahmi salaku indungna. Ngeunaan lampah nu bakal disorang memang urang kudu sabar tuluy tabah. Anu jelas urang teu kudu aral jeung subaha dina enggoning rumingkang dieu alam pawenangan. Hambali jadi terus mambatahan ka Rahmi sangkan tetep tabah dina nying hareupan poe-poe anu bakal kasorang sanajan bari jeung nyandang kaprihatinan. Waktos nawargi parantos tanya kapan urang ngecagkeun heula ieu serial si konseling dinten ieu insyaallah enjing urang lajengkeun deui atuh sim kuring anu mancen tugas pendere-dere amit mundur amit mungkur kanggo dinten ieu insyaallah enjing urang tetang deui urang lajengkeun deui serial si konseling. Sim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prungah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cagkeun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia. Wilujeng Kantun Permios